sareng si Abah Cireng teh nya anu geus teu bireuk. Emang jadi urang teh urang hiburan, urang keheureuyan gitu. Daripada sama main sare sore gitu tah. Belum sonton-sonton banyak. Da ai cekolot teh mah ulah sare pas sore gitu pamari. Urang teh naon teh bisi gitu naon rek aya nu manjang keneh gitu tah nu mere rezeki. Pan urang geus sare mah. Tah eta teh kitu sabenerna mah. Jadi urang teh jadi rek nyeun acara teh nyata layon. Layon, Bah. Layon teh naon, Bah? Ai layon teh lalaguan jeung sempal duyon gitu heureuyan gitu tah sabenerna da orang Sunda mah nya teh ngobrol ngaler ngidul ka mana we lah nya mah abah teh boga sebenarnya boga carita baheula ya mah aya kieu carita teh di aya budak keur ngarit nya ngarit teh gutrut di sawah nah eta mah ai keur teh kakeureuh teh ku ieu ku arit si curugna pisan. Curug anu kecap. Curug budak teh. Curug budak, bahan budak anu eta na oge. Barita ge. Ceurik teh budak teh. Ceurik ai karunya. Da karunya teh budak teh ceurik. Ai teh aya si emak-emak keur ngaramet. Nini. Pak nini si emak teh mah nya si emak ya si lain bisi gadis nini. Emak-emak teh. Si emak teh jo rada jo gue beki deket mun budak ceurik teh kadengeun. Jauh cengkat teh bari nyekelan cangke aya naon ujang cek si emak heeh aduh mawing kakeurut naon nu kakeurutna ieu curug aduh karunya teuing cek si nini tah kan nenek kumaha heula cenah urang ubaran ku nini diubaran si emak diubaran teh ku si emak teh si nini hangga ninikeun gitu udah geus kolot di mana mang ini ngubaranana ya di Jaro Saung cek sini nih budak teh sini di suku mah carita nama bos ya ka Saung tuluy si budak teh ka Jaro sini nih teh jo mukakeun ieu heuting naon rek ngubaran teh jo mukakeun sampingna jo nongeng we ini aku rek ngubaran uing heueuh cenah ubaran tah calokeun ka dinya cenah kitu cek sini nih ya nongeng budak teh luat lieur kena ngakeun kana naon ini tah carakan bunyi bari sini teh budak nenangan liang kudak kodek budak teh tanu raheut teh di kudak kodek kanu liang atablus teh kanu sini nih adi cabut teh ngeus nya ini bener teh kaluar getih tah cager eta keneh lain mujarab ini naon sia sujang cager can ini cong bener cong tangke mah kan sing hati-hati ngari teh caritana jarak 2 poe geus kitu eta mah caritana kitu nya budak teh keur ngari teh garawa teh kakeurut deui ngan lain yeun lain curug lain palebah deukeut jajangkung atuh ka sini deui meureun budak teh nenangan sini nih aya deui kan ini naon sia uing kakeurut deui cek si budak teh aduh aing keur kagok cenah kieu bae cenah aing karunya ka sia cek sini nih caritana mah geus kukumah teh geus deui ka saung teh teh asupkeun sakanu nenek mah sati heula asupkeun ini heueuh kelan ini cenah ulah ka lila cenah ai sia naon cenah diasupkeun teh da lain curug cenah naon anu uing paengan sia ngona cek sini nih eta mah dongeng deh gara-gara lain curug nu diasup lain curug nu hiji deui nya asa cek sini teh naon sia eta mah rada gede sa curug teh curug lain ini nu uing aduh ngalagu anu bikalan alah uing ge boga dongeng mah dongeng aki-aki nya aki-aki anu ngaduda eta teh aki-aki teh ngaduda gitu ditinggalkeun pae ku sini nih kitu geus sorangan teh boga budak maena teh nu ngelis teh boga budak kan ai tempat mah boga gitu lah sagewok wae boro-boro incu budak teh boga aduh karunya teuing kieu cenah pas waktu bulan puasa eta si si aki teh biasalah maena teh nya ieu ku sorangan udah teu boga keluarga teh sagala ku sorangan cai masak gitu jam 5 teh buka teh nya
masak si Aki teh tata siap wah puasa si Aki teh bari erek keur buka si Aki na puasa puasa pandai buka terus masak cenah geus beres masak siapkeun di meja makan di nu ieu teh di imah gitu dasar eta mah imah boga cai geus panas cenah teh jo langsung we bari diuk teh dina kursi teh mainna teh bayi nyarane da boga TV walah rada kita aya lain boga TV ai bunghar mah henteu kitu ngan bari lalajo boga ieu di kampung bari nungguan ieu teh ningan erek maghrib ada gua bieu sebari pupujian main taringan manehna hari ringan TV ongko da lajoana bari main teh di nungguan kedeung deui nyicikeun cai niiskeun cenah anu eta cai teh yeuh peterup main teh peureum nya teu karasa nya meureunan da meureunan nungguan maghrib sakedeung coba jo TV coba beuteung lapar kepeureum tibra ngan korejak deui maneh teh udang budak kadenge ada di TV pas ada jeung nyokot teh maneh teh koneang nyokot kanu cai anu tadi maniskeun teh cokot tempo direguk bae lanjut TV manehna teh yo selamat menunaikan ibadah salat subuh Luan aing aku sapuk injak ku cepet keo tinggal aing ngalagu dia hayang ngalagu euy hayang ngalagu aing atuh cenah aing teh teu buka cenah saur aki-aki lagi pae pae langsung pae minum teh pae dalam tulus minumna oge henteu atuh apaan geus eta geus adzan subuh dan salat subuh pae teh nyaho subuh saya kusaha di goy kodana kan di nu TV ngadenge manehna ieu mana teh udang hudang kan ngadenge adzan geus beres koleja teh nyokot cai erek nyokot cai selamat menunaikan ibadah salat subuh aduh jadi lawas itu ku kalawas jantungan menyangka jadi teu buka teu saur alah paling teuing geus yakinnya ngaranna dongeng ngaranna ge dongeng eta teh alus sampurna teh mun kaya dina ibadah puasa ngan pedak pohon teu magrib teu isya teu subuh sakitu ngalanyap sakedeung ngalanyap sakedeung 24 jam Aing lagu blekok ya. Blekok apa di Jawa mah ku aing model di Sunda mah ku ieu Bandung mah ku Jakarta mah ku Manuk Kuntul. Di Jakarta mah ku Manuk Kuntul. Di ulama kan Kuntul. Kuntul ai di Jawa kan ku tadi Jakarta heula ku kantal. Kantal. Ai di Jawa mah ku ai di Bandung mah kan ku kuntul. Ai di Jawa mah jadi no. Di Jawa mah banyak pok. Sudah aing aya. Lah itu wasa nyebut kunci. Kono-kono. Jadi Jawa mah balakok di urang kuntul. Aya laguna we pan. Aya balakok. Oh iya. Kuring boga manu. Uluna apa kunci apa? Apa bisa kamari apa? Di mana ya? Kuring boga manu buluna hideung camut-mut di paraban unggah poe di manian unggah sore diurus di hade-hade kuring eta boga manu buluna hideung camut-mut di paraban unggah poe di manian unggah sore diurus di hade-hade omo deui pamajikan kacida resepen pisan unggah poe eta diusapan kadang-kadang eta dikekepan mun penting sok di kurungan belakok manuk belakok awak badak mani montok mun lempang dicentok-centok siga sieun di ladok entok belakok manuk belakok ayeuna
geus ngalobaan lantaran hade piara belakok rade anakna belakok manuk cocokan turi talang belakok lain eta belakok ya apa urang mah kuntu pada Jawa belakok eta mah di kumaha urang papan aya pan mari nginum bah minum heula tuh mun haus oke kana nyokot heula cai aya jeung sana morosot teh boga abah teh ngopi ngopi tah ngopi seduh tah nya seduh tah bari udud bah heuh sok jeung sana morosot dia aduh santai wae lah ngobrol mah kalem ya da loba waktu dongeng loba urang mah resep mah dongeng ieu bah urang anu sarua aki-aki deui eta kan aki-aki wae geus ieu jabang geus ompong lemong deui omong teh huntuan lain rangeteng amun jalema modaya aki-aki kabeh eueuh huntuan atuh karunya meureun ieu produksi Pepsodent payu eta bahas bak payu iya alah tah caritana teh aki-aki teh kan baheula mah usum bemo nya mah deui cangkring teh mah ya bemo teh anu geralengna kilo aya aki-aki naik maena teh kana bemo terus aya ka Pagarsih aya jurusan Pagarsih aya ibu-ibu cenah eta teh bari keur ngais budak ibu rada ngolak keneh keur ngais budak ieu budak aya mun satahunan budak mah caritana teh nya caritana teh bari nyusuan cenah eta teh nyusuan agan teh si ibuna teh bari langut si ibu teh siap kaparangan si akina teh disisieuna pisan disisieun si teteh eta gigireun pisan disisieun gigireun pisan si teteh eta mah kudu bener ai pek teh da ai baheula mah jalan teh garinyu kudu nyusuan cenah eta gigireun si aki teh bari lemong untuna teh ai eta teh bari lengut eta si eteh na teh si eteh ngora keneh keur nyusuan teh lengut diantep we budak nyusuan ai jalan Pagarsih pan baheula mah jagi kitu eta mah cenah yo gejlig eta bemo teh ngagejlig tapi maju terus pas erek ieu cenah jalan beuki rarinya pisan lilir si eta teh keur nyusuan teh lilir barang katampo budakna lesot cenah jadi si aki budakna sare teh nyusu teh nyusu aya nu gemoh si aki acan tamat ada kudu si amak si eta na amak wah yo dijangut eta mah si aki dijangut dinu kopeana teh digeukeun dijangakeun hai sia nanaonan cek si teh aki ai si aki barang dijangut kitu teh bari terap Bukan kusobeulnya dijangakeun teh kota aduh serius dasar kudaya dikasirieun aduh gelo teman lain saja jalan pun mas kenyel gelo jeung ngadongeng saja jalan nggak kenyel si aki aing boga awak leutik kieu gitu tapi dah resep ngorag teh disangka ku batu teh ngorak keneh meureun disangkana gitu aing ngorag teh ka daerah Jati ka sisi lemur heuh maklum kapanasan aing hayang nginum turat ai dina di sisi lemur teh aya imah imah kitu nya kalan ku pagar ai kurnyung teh ti aya nu ieu nu biji tapi teh aduh nu biji cing teh cek cing aya nu saluhureun tuur aya teh lempoy gitu naon saluhureun tuur teh awewe heueuh eta nana awewe aya awewe udah awewe ngora keneh kira-kira boga anak hiji mah gitulah saluhureun tuur sia teh sontong ge kitu lah urang bejakeun ai sontong mah rada sanapeun tuur eta mah saluhureun hampir mah nepi kana palangkaka bari nyepot rada nepot ningali kitu nya
aya urang teh cici eta katu mana teh turun Kang cenah baru kan urang ngora keneh gitu tah da sidik urang teh make topi aya naon nya urang teh nemokeun beungeut aya naon nih nah cenah si Akang bolak-balik bae ngusir ngurak teh cenah ya ada nangan liang cing nangan liang neng nah da seueur cenah dia mah liang mah yang urakeun mah cenah kitu aya cenah kunaon da cing teh urang kagok ngakangkeun Akang teh cing teh hayang ieu hayang ngaleut neng teu meka cai cing oh hayang ngaleut mah teh ya batu ka dieu cenah cik kopi aya cenah bade cai tiis aya na kulkas oh siap neng oh da kumaha moal kudu ngagajel kana itu cenah pali ditu aya lama paranti nu laluncat eta teh ngahajak ku abi di kudu boga sawah mah can di pagar teu paling mah dipake jalan teh nyaon can boga sawah da paranti ka teh abdi cek sawe teh udah teh aya bener kok bus si kadinya kaburuan anak bener ya pun beki deket urang teh beki melong da eta nyingsa lain nyingsa depan make calana ponok lain teu dipelong kumaha teu dipelong kumaha da rezeki gitu aduh cing teh neng cenah si Akang cenah manehna kagok nyebut Akang katingali urang di situ camut da jangkung nih cenah melong naon pelong ka abi sanes sih disangka budak melong ka abi sanes sih neng sanes melong ka neng melong kana naon teh eta melong kana tuur neng eta mah puluh ye si Akang mah cenah atuh pelong we sadayana cenah ku abi manehna jok kitu ayeuna cenah da urakeun teh sieur cenah da cinta loba keuyeuk neng aya nu langkung ti kuyuk cenah ngegarenyamna teh cenah kitu deui kumaha aya naon nya deui liang ngurakna teh aya resep ngurak mah cenah da seueur yang ngurak ka dieu katen abdi saring tos arapaleun abdi mah da ada cing Akang wakara aya ngaleut cari kana mah nyokot cai gitu kaluar deui jeung tina penser lah teu lila si kopi datang cenah di payungna aya nu musik aya nu ngurak ka dieu cenah eta mah ngurekan anu garenyam teh cenah apa begitu wah nyangut cenah naon cing teh eta anu nyangutna belut nu kaluarna sanes mah naon spiral abis jadi liang anu teteh aduh ampun cing paingan luhureun tuur cing teh sugan teh balut na bejana spiral aya kitu eta sih aduh aya deui bah dongeng teh dongeng aki-aki deui sarua aki-aki wae ieu mah geus rumah tangga keneh jeung si Neni oh aya eta mah duaan main teh teu boga budak teu boga ieu boga meureun jarawu teu boga jarawu bawa da geus ngadaruah kalian tah keur duaan ngobrol kieu meureunnan da si aki teh keur geringnya panas tiris keur diharudung di make salompas sini ku sini ini keur dipencetan alah aing ngomong cek si aki teh cenah ini hampura cenahnya aki arek jujur ayeuna kan ini jujur naon cek sini ini teh cenah aki teh da ayeuna geus kolot kieu je bageringan wae cenah ameh teu panasaran kana bisi cenah naon teh nyaho cenah naon cenah aki cek sini ini teh cenah kieu nya arek jujurna teh baheula aki teh cenah keur ngora tapi da geus ngarumah tangga jeung Nini teu nyaon ini nya pan kawinna ge meureun jeung ngora jeung si Nini jeung si aki teh rumah tangga ngan akina geus aki keur pada ngora keneh saurang keur pada ngora keneh cenah hampura pisan cenah aki teh geus rumasa nyaringkuhan ini baru si aki cenah cek si Nini si Nini teh ngomong rada baketut baeut da si Nini teh jadi balaka si aki teh hampura teh hampuraan si aki teh nah cenah kumaha kitu heuh cenah ku aki teh tiap lamun selingkuh teh sok ditunane cenah ku ieu lain ku suuk sikina simpan cenah mun aki selingkuh tuna cenah suuk teh salingkuh ta hiji tuna hiji aya tuh cenah dinu gelas na ieu teh ting sabriji ta ting sabriji eta esa lobana suuk cenah aki teh
Aku si Aki cenah geuningan kitu cek sini teh. Sugan teh kitu cenah si Aki teh. Teu ngora teh. Hampura pisan cenah ini hampura. Si jadi dosa, Jadi hampura. Kembali cenah Aki cek sini teh di hampura cenah. Ditinggalin teh sabareja 12. Aya 10 siki mah. 10 siki, 10. Kembali cenah Aki cenah sudah eta mah geus geus gitu. Ini oge cenah rek jujur. Naon ca jujur naon cek Aki. Da sarua cenah ini ge baheula teh cenah sok salingkuh ti Aki gitu. Nah, da sarua ini ge cenah sok di teuneunnan di ieu cenah ame ieu ame heuh lah. Ame ingat teh kitu. Sabari-sabarigina. Tah cek sini teh. Nah, aku naon maneh cenah ieuna cenah di ciriana. Tu cenah dinu ieu cenah dinu kela dinu kaleng ieu kongwan cenah. Naon? Eta cenah ieu kacang hejo cenah. Aya sakaleng kongwan mah cenah. Aduh kumaha. Palingan bisa nari-nari sih. Eta si Aki kuat ka ngacengkok langsung nepi ka ngaralak mautna bekat kureuwas gandeng sini ini eta selingkuh. Ayeuna sakaleng kongwan atuh bisa sabaraha juta bubur bisa. Jangan dibubur saware. Kita aya kituna ini. Dek sabaraha ribu jelema. Pala leuwih-leuwih. Sugan cek sugan teh aing jeung sia nu leuwih loba dosa. Ngaranna ge dongeng atuh. Heeh, dongeng. Dongeng mah da. Begitu. Cing atuh lagu deui atuh sia teh mah. Heeh. Sama main ngadongeng lah. Mun peungcan sareng. Lagu naon, Bah? Pasipa. Heeh. Aduh. Gitu teh. Gitu. Langsung eta teu bisa intro ge urang mah, Aduh, bah jajang teh capek. Diisuk dagang nepi ka sore. Anu meuli urang wae, nu nganjuk aya wae. Bari jeung mayarna hararese. Bajajang cireng, bajajang cireng, bajajang tukang cireng, bajajang cireng, bajajang cireng, bajajang tukang cireng. Duit menang saeutik nu diimah buncelik teu cara eta dagang beak nu diimah nya kakak la 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 eta dagangkeun urang kudu sing leukeun sing bisa eta ngeureutneun keur bekal urang eureun nu matak dagang kudu sing sabar bar dagang mah hedi kudu sabar dibeli dianjuk jeung ditawar ulah make jeung lebar sing boga hate lebar ngingetkeun urang kana kadar Bajajang cireng geus. Geus lah. Aduh, salah gua kitu sajalan, naon ke dua jalan 3 jalan. Heeh. Dah, naon teu bisa urang ngonciana we. Aya deui sini nih jeung si Aki. Alah eta geus kana sini nih deui. Ngabedakeun balong dong. Heeh. Oh carita ngabedakeun balong. Lauk malu mah dina aing bedakeun balong pandina leutak, sini nih sarua anjuk kana leutak. Ngan bang ai lila hararanya teh
ngancek si Nini teh ngan gagaro kan karena ieu teh ho. Naon Nini cenah si Aki teh gagaro wae. Sing cenah asa aya nu nyocok cenah. Cenah kukumaha atuh bersih-bersih. Mah ini ka tengah imah da deket imah teman tadi sau. Deket imah. Cengnya eta tutup-tutupan dareganana. Urang pariksa nya Pak Aki. Dipariksa Aku si Aki. heeh bener eta mah lentah heeh dina sini ini Yeay. eta lentah teh nyararadot kitu jiga aya 5 na alas Anjir umurnya. heeh ini heeh pada ngaledak teh lain lentah tadinya teh anjir. lain ngan cenah Aki aing cenah asa atuh nyari cenah urulanan cek sini ini teh. Ih gila. Oke lah itu cenah aing cenah teu heula cek sok. Sini dek si Aki teh tuh mau wadah. Make geus mah di cai bakwan. Uya. Uya cai bako. Tatalkeun jara eta di cabut cenah. Tah ieu beunang ini hiji tinggal gede cenah. Oh ceprut cenah beunang guna cenah dina wadah teh. Di kana cimangkok jeung eta teh paeh. Aya deui hiji deui beunang. Sabari hiji aya 4 3. Dek teh aya 5. Aya 5. Geus beunang anu katilu, kulit beunang nu kaopat. Dia nu kalima rada paguh cenah. Ngajerit teh sih. Halah, Nini cenah rada paguh. Naon saya mah? Naon ini? Iya cenah, oh katilu ini sautik cenah ieu didudut teh paguh. Anakna Eta anakna lain saya mah anu Nini naon. Naon udah. Aduh, upah-upahna si Nini. Yaki, amun geus kolot, lain teh nyaruakeun, teh bisa nyaruakeun lentah jeung anu ieu, anu si Nini. Aduh, siapa kabeuki sia eta mah Nini Yaki cenah si Nini. mana teh ngajeritna. Oh, ngajerit paingan saya nyari, cenah saya didodot, anu paingan bagus cek Yaki. Ari dongeng. Oh, sugan dari kabeuki aing. Aduh. Nah, ampun. Aya deui bah dongeng. Aki-aki keneh deui wah. Oh, dah bana mah Aki-aki tapi ka sembeleun. Aya jelema cenah di sisi jalan teh, di nu jembatan teh ngarariung, jembatan di hanapeun teh walungan. Narampok ieu naon. Sing horeng aya ieu. Aya anu murag kantong. Anu murag kantong. Karunya anu awewe jelema. Aya di dinya di walungan ngambang. Anu kumaha cenah? Nu lanjut hese cak mu ngasieun kitu bisa naik na oge ieu na ge ngojay. Turuna. Heeh. Eta mah aki-aki meureun hayang lalajo nepokun seseret geuning aki-aki eta teh nya. Gajilong teh eta mah aki-aki lucak. Eta si aki ca itu. Yo alungan tamang eta kabeneran ieu na teh naon tasna kantongna ngait anu suku si aki sok cok eta. Naik si Aki kaluhur, wah bener pahlawan. Ini dulu teh diparuji kok kabeh. Aki bener Aki mah jago cenah teh pahlawan. Wah, eta kalahna heuh beunang kantongna nuhun Aki cik. Eta teh kabeh nu teu nganuhunkeun si Aki. Ngan kalaka nyarekan si Aki teh. Moal ka kabeh. Bari malontot teh saha sia nu nyuntrungkeun aing cenah. Lain lucak salangan. Garo. Lain aing lucak. Saha nu nyuntrungkeun aing paingan diparuji karangna si Aki. Dipuji teh lain seueur moro kangam. Saha sia nu nyuntrungkeun aing. Gitu kayak kaseriusnya laki-laki jeung nini mah aya wae dan ngasih sindiran geuning aya cai kopi kegedohan cenah tunana pun kadu cenah aki-aki bogohan siga monyet keur diadu. Oh, nah, Pak, anu da durasi panjang teuing, kena urang mah isuk deui lah urang disambung deui nya. Sambung deui uyah kieu anger lah urang sakitu wayana we nya ti simpuring duaan. Yo sameme bobo sameme sore-sore. Balelo. Ya mah loba. Buah ngora keneh balelo. Ai kuring mah dain kolot awet leutik. Kaina mah urang tutup ku lagu teuing. Kana lagu ingat kana hutang. Lagu panutup bah. Lagu panutup ieu mah. Tapi hampura da yang udah ukur heureuyan.
lain rek ngarebut alas batu lain Kaper. kaper siap isuk hudang sare lulungu kene cik ini ka warung nganyuk rokok nganyuk kopi gek diuk na kursi ngampakeun kudu da jeung kopi pas kuring ngaregot kopi sakolepat asa ngimpi jadi inget ka hutang aduh inget kana hutang di mana mayarna rek kumaha mayarna ujug-ujug ingat hutang tuh Bang Emok geus daratang kuring nyumput disimut di luhurannya isuk hudang sare lulungu kene jik ini ka warung nganyuk rokok nganyuk kopi Asli nanti Bang. gek tiup na kursi ngampakeun kudu da jeung kopi pas kuring ngaregot kopi Ingat saha? lepat asa ngimpi jadi inget ka hutang aduh inget kana hutang di mana mayarna kumaha mayarna ujug-ujug ingat hutang tuh Bang Emok geus daratang Abah nyumput disimut di luhurannya aduh ingat kana hutang aduh ampurana daya mana lain rek ngarebut alas batur ieu nu inget kana hutang benar Abah gede hutang daripada gede hulu gede hutang itu di pribados mau ieu mah akur asa daungku sanon guguyan sampai sore-sore bulu lama gitu kan bae balelo ke mah da kakara da diajar ngaranna oge mung sakitu heula nya sakitu heula we ke disambung deui nya da jeung teu direncana ieu mah aja mah langsung begitu ingat langsung janjian kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.